Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sarang abdi danu atur nuhun ka ibu bapak teteh akang anu masih setia standby di channel Rumah Idaman Sultan sareng channel properti Kang Danu. Tayana abdi teh nuju aya di Majalaya, tepatnya di wilayah Cikawao. Ieu teh abdi ninggal aya project rumah subsidi anu memang lokasinya strategis pisan. Itu lokasi teh mung 15 menit dugi ke alun-alun Majalaya. Ayeuna dinten ieu teh abdi alhamdulillah direncangan sareng mangatepangkeun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Pak Dodon, abdi kawalaresan tuju ngayakeun hajatan namina Festival Bumi Mirah subsidi Taman Cikawao Persada Majalaya. Tah salajengna mah urang ieu weh saling petarosnya paling banyak nu naroskeun teh lamun namina buni teh tebih hoyong nu caket kadang-kadang kieu kadang-kadang abdi ge bingung bari jeung hoyong seuri oge kan aya teh rumah subsidi caket Pasar Baru aya nu kitu ayo cingkang kumaha teh lamun akang juga sok lamun bade dewalan da abdi mah da hoyong seurinya gitu watirnya tapi da kumaha da emang kitu terus kita caket Pasar Baru Pak lamun tiasa mah salengkah ti bandara lain kereta api bandara janten abdi sok abdi kieu Pak Dot aya pengalaman abdi nyelira sareng user gitunya aya customer anu naroskeun aya teh rumah subsidi anu di wilayah Bandung Timur tepatna di Cilenggrang. Tah abdi teu naon namina teh teu naon istilah namanya. Oh iya user teh jigana teu uninga gitu. Wilayah-wilayah bumi subsidi teh di mana wae teu uninga. Salaresna perkawis proyek rumah subsidi teh kaseueuranana teh di pinggiran pasisian wilayah Kota Bandung. Jarakna teh mung kirang langkung sabaraha kilo Pak dugi ka kota teh? Da lamun ku abdi gitu. ditinggal-tinggalnya kieu we lah nu namina memang sering nama anu naroskeun teh perkawis jarak. Jarak kota teh. Selalu pakai patokan dong. Jarak itu dari mana? Katakanlah ya oke lah ya. Alun-alun Bandung kilometer 0 we nya. Ke arah timur 20 kilo. Ke arah kidul 20 kilo. Ke arah wetan 20 kilo we gitulah. Panginten lamun naik motor we nya, naik motor panginten sajaman lah. Sajamannya dugi ka kota teh gitu nya. Ka kotanya ti dieu nya, ti dieu bade kalau alun we nya kitu nya. Tah eta kadana langkung bisa ka ieu lah, bisa ka emutan. Eta teh kayak tang amisnya sajam dugi ka kota teh gitu nya. Nuhun tapi nya kanggo menyiasati abdi ge tadi ge kantos ninggal aya anu konsumen nu ka dieu anjeunna memang ngontrak Kang damel nama di Rumah Sakit Boromius nuhun kumargi masalah jauh dekat eta nu cerdas mah. Tah ayeuna teh kelarasan nuju di Majalaya Cikawao gitu nya. Janten memang posisina penginten ieu selingan sakedik kitu nya keluar dari proyek di Majalaya. Tah kapayuna bila mana rekomendasi misalkan wilayah subsidi rumah subsidi teh kan di wilayah Bandung Selatan unggul baru. Masih aya wilayah Bandung Timur atau di Bandung Barat gitu nya. Tah posisi-posisi ayeuna nu ku Bapak direkomendasikan di mana wae Pak? Ya. Arah Bandungna gitu teh. Kieu. Bandung Utara mah kan teu aya nya. Wah, teu aya atuh moal aya nu kitu pada ge rumah satpam lu aya gitu. Bandung Timur, Bandung Barat, sareng Bandung Selatan gitu nya. Kieu. Sate acan ku abdi disebutkeun di mana wilayah. Nuhun. Nu penting rancangan teh kada omat namina program pengembangan jangka panjang Bandung dan sekitarnya. Teman-teman ya rancangannya sebagai informasi lamun di sebelah timur ieu
aya istilahnya stasiun kereta api cepat sampai di sini. Satu, ada Aljabar. Dua, ada rencana tol dari Soreang, Banjaran, Majalaya, Tigatas. Nah, di Bandung Timur. Di ada. sini tempatnya. Majalaya ini 150, 5 tahun lagi habis. Harganya berapa? 500 minimal kalau ada. Makanya teman-teman ngelihatnya ke depan, kapayuna. Nah, lama orang-orang nu cerdas pasti gitu. Dengan Nah, sekarang kita lanjut jadi bahasa Indonesia gitu. Nah, ayeuna urang lanjut ke proyek nu aya di Cikawau Majalaya. Namanya mah selingan ya, supados naon rada teu haneuteun, rada santai ngobrolanana. Ieu kalau rasanya aya bumi gitu. Bumi subsidi ieu teh dibangun di atas tanah anu luasanana 60 meter persegi, teras luas bangunanana di 30-nya Pak ya. Di 30 meter persegi. Ngagaduhan spesifikasi 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, carport sareng dapur. Tak ayeuna urang cobi tinggal kalebet gitu. Nah, ieu nyegangnya. Nuhun. Aya oge nu kieu, Pak, tiasa teu di damelna di payuna didamelkeun balong. Kadang-kadang sok aneh-aneh nuna. Balong ti mana atuh nu kieu mah, tapi balongan mah aja. Tapi da ieu aya balong tapi sepeteng lan. Oh iya mah sepeteng paling di damal taman we ieu mah nya. Iya. Nya. Rumah subsidi itu nya sebetulnya zaman sekarang itu orang menerima tamu itu pasti gak di dalam. Bagi naon? Terbatas ruanganna. Zaman ayeuna orang-orang ayeuna milenial resep teh nampi tamu teh saya teh lamun teh di kafe di luar atau tapi di buruan bumina lah di dieu. Jadi lamun ieu 30 genep punah apa alit masalah alit kieu heula kumaha jalmina anu tiasa ngarancang. Di payuna dipelur di saya-saya tiasa kanggo nampi tamu lebih elegan lebih elit. Jadi di dalamnya tiasa kanggo ruang keluarga. Nah paling dieu. Eta mah opsional we nya. Janten tergantung selera si userna. Kadang-kadang gitu kan, kadang-kadang kan mana ruang tamuna tos teh zaman ruang tamu di dieu mah nya. Tata lamun rancangan bade usahanya. Tah satu ya paling bagusnya kalau teman lamun rancangan teh gaduh kreatifnya usaha. Tah ieu kan aya carport, saca acan aya mobil damelkeun heula kios. Gua usaha naon anu tiasa menunjang di dieu. Ieu mah janten di ibaratkeun mah saran masukan gitu. Masukan kumaha naon aya anu tos meser di dieu nya eta mah sadinten minimal sasebesepina 1 juta sadinten. 1 juta. Jadi lamun cicilan ngan 1 juta wah tuh golosor mah. Tah ieu teh tampak muka teh kirang langkung aya sabaraha ieu Pak? Genep, Pak. 8? Genep. Genep teh kangge karpot panginten nya. Mun, genep. Tanya terus kieu tanya ini 1 bata ya di ruang tamu. Nah lamun iya katinggalna alit Pak biasana tapi ini cuma masukan ya ya kumargi aya ieu kamar mandina dipindah ke belakang janten tiasa aya space sakieu tiasa lebar ka dieu. Iya bisa disekat lamun hoyong misalkan ruang tamunya mangga dipayun dia kanggo ruang ruang keluarga TV segala macam dupi ieu mah standarna kieu memang standar kieu kieu tapi lamun bade dirombak biasa gitu nya memang aturan lama kedah 5 tahun mohon sampai dirobak tapi nya mangga we tapi nu ku abi diunengakeun mah teu kenging ngarubih fasad. Naon teh fasad teh tampak depanna kedah sami. Nu penting eta wungkul we. Lebet mah tiasa we. Lebet mah tiasa. Tiasa tinggal. Tah ieu teh tangan standarna kieu, aya ruang tamu, ieu kamar utamana, terus dipasihan jendela. Iya. Terus ningali ka dieu, ieu aya kamar kadua. Kedua, iya. Cekap ieu teh. Cekap. Ieuna panjangna aya di 5K. Aya 4 panginten. Iya. Jendela bukaan kapengker tos aya sareng aya kelebihan tanah di pengkernya. Mohon. Nah, iya tiasa mundurnya janten biasana mah kamar mandina digeser ke pengker. Jadi kamar mandi di pengker jadi itu blong. Jadi itu blong. Tah ieu dapurna.
Iya jamana, ieu teh tangan standar gitu Iya nya. standar, Teh itu standarnya. sungai kantun masang keran ieu mah. Mohon, Klosetna tos jongkok. mohon. Sakitu panginten dina tipe standarna mah rumah subsidi anu di Taman Cikawau Persada Iya ieu teh. Majalaya. Lain pasad ieu ge sae Mohon. aya polet-poletan Dan nu paling penting rada milenial, kekinian kedah gitu. uninga. Nu paling istimewa di dia teh naon tadi? Aya dapuran. Tah. Omat, Ieu nu langkung penting, Pak. subsidi tidak semua ada dapurna. Teh ieu mah Dapur teh mahal, Kang. teh ieu nu langkung penting, Pak. Cai kumaha tuh, Pak? Tah cair artesis, Pak. Ya cai teh artes. Nyandakna langsung di gunung Nyandakna dari langsung. mata air namanya komunal. Artesis terpusat. Janten developer nate ngagali 2 titik air lalu ditampung dina 50.000 liter toren dan dialirkan, dan sampai saat ini tidak ada yang komplain. Dan China saya tuh orang tinggal yuk. Dan nu paling penting kita kalasan nuju dieu. Dan nu paling penting mah Pak, lainna masalahna bumina sae, caina heula. Lamun caina teu sae, komo mak ngajoak tah. Si bapana lebatkeun kana YouTube lah. Tah, tuh tinggal Mang, punten Mang. Tuh, Caina teh. air dulu. Bukan masalah lokasi ataupun rumah bagus, bukan. Airnya dulu, air selesai baru ke yang Nah, lain. itu tinggal suasana piuna. Sok iya Kang. Tinggal piuna. Iya suasananya masih asri, masih adem, bebas polusi, benten tapi sarang di kota. Suasana tos raos pisan, sarang ieu teh tos dihararuni. Ayeuna punten rada benten sarang video-video satu acana. Iya rada serius ya ngobrolna sareng padodon teh rada serius. Margi naon supados aya keyakinan gitu da ieu heureuy wae mandangkeun moal lapat informasi nu ku abdi didugikeun. Ayo weh heureuy mah. Sakitu informasi ti abdi hatur nuhun, mudah-mudahan informasi ieu bermanfaat sareng ngabantos kanu teu acan garuduh bumi. Pilih hoyong panasaran ka lokasi proyek rumah subsidi Taman Cikawau Persada. Saran ti abdi survei heula ka lokasi engke di dieu insyaallah aya nu ngahandle Padidi nya. Pak Didi ngahandle nate. Sakitu panginten. Hatur nuhun tos setia di channel Rumah Idaman Sultan sareng channel Properti Kang Danu. Abdi nepangkeun abdi Danu. Padodon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.